nya dididik dilanjutkan ku Kiai Ahmad Sohib sanes dididik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher ngaji tafsir bagus maher ngaji fatumuin fikih dan lain sebagainya bagus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa tapi ternyata ayah hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana dicirihan ulah mana di mana ngaji ulah hayang duit cara kisah tadi kakarak bisa wiridan di 50 juta santri atah tawa pas kitu matuh nanggal-nanggal ke wiridan oh dituna santrina zuhud dididik ku Kiai Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikir na ieu salah zikir teh nu kasieu teh moal manjing ka jeung ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu ku Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jeung mah pendek mana di dieu pendek cek eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade dieu anjeun dieu kita wajuhan seberes selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentar wirid ke kelah cek Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu ke heula saha heula teu kudu nyaho kakarak maka sumpah wallahi abdi deuk siap melaksanakeun naon nu di doa tadi na nabi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid yang merkotib ngaranna Abdul Karim yes berat berangkat ke hibar ke Mekah teh dibere duitnya nama momen diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok di Baitullah katingali Ki Sohib guruna teh bisa ningali Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teh kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh ke Syekh Asnawi sahat bentak kaciri kula kita pernah jadi budaya bener ini serius mah ulah kaserian boleh jahit nah tuh boleh mana teh kadole diusap jauh cewek gitulah sekali umur 20 hiji tahun lantaran dididik sakitu istimewana bali ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan nu ngumpura kunaon ieu mah ka bisa ngadeuna heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumaha cek mana ulah kakarak 3 tahun 7-10 tahun masalah lamun memang motifnya ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari tadi babaturan kula aya nu tas kawin dalu deja kula geus kawin cenah tapi di ngaji bae terus bae istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka nang ka Garut belajar di itu
benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kesapik susu kadelo bae meureun kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikan pilihan Allah hese atuh kajian buku mahage lantaran urang tidak ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli portuner haji jaya mah kan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran eueuh nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada orang itu gimana luar biasa lembagaan pindah jadi tim sukses lumayan cek mina saban bangun kalau ini kanyanan doang kan usai jelma terutama kuluh pak min babil alhadin sawab tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak di irinan Kiai Sohib ngidinan sanes ngidinan jual deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyeun lah pondok didinya lah terus ngawuru Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi beda di INTB ku Belanda loba santri loba masyarakat ku datang Belanda nyenteh wah iya musuh aing cek Belanda jadi urang-urang nih lamun boga santri dimusuhan ulah tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sirkal wahsy jadilah anjing seperti satu kesir sakitu doang amanat di guru torikohna sirkal wahsy maneh cicing kos hewan kesir lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kaya ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah upekna luar biasa jeung sejen ge kitu kene ketika terojol datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak deui teu bisa ngobrol-ngobrol ayah kayak anu make seragaman saya itu camat bangunannya terus kita ngobrol kajeronya nama aja lebih di jero kamar nomor wah iya sapi kesik kajian dukung aja ya hese nama ayah RPP aja limpat ayah sasahat aja limpat Masya Allah percis dari muridnya kinerja jadi itu ya percis di lompatan dengan maka pendopo jadi dibalik itu namanya kesik jaya udah tuh kasih budak iyalah kurang tadi diceritakan keistimewaan wasiat guru ka murid sirkal wahsy eta teh hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi pohara luar biasa nah diantara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah di dinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi sageus ningali manehna ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ini ngirit kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ke kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah pilih ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri ngirit maka ngiritlah Syekh Asnawi ka kampung Murui aya kampung Murui panyakeun kaki jamal kula teu tinggal di mana Murui eta aya Murui ina kampung murid di dinya yang mengelip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah dalamnya
Masya Allah didinya tanya ada kepercayaan malah si Asnawi kekara kuda kamari dipercaya tekebal tsunami modal kalau sembarangan nanti mun haji jaya ngomong sih ada yang nama kebal dari pojok beres sudah turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ku seluruh masyarakat nyeunang masjid nu kuari nu urang sok singgah dibangun tahun 1893 ngan beres fondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah seorang di Lampung ayat kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakan gitu ngobrol lah cek si Asnawi Lampung mana Lampung Selatan yuk orang tadi itu ayo diantarlah ke tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teka tangkal ku gede-gede tangkal kayu cecahas dari warai kayu anjing teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese batur ieu mah sakieu deh anjing dek ditular teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid Caringin sakitu bae kami ngangatkeun sadaya-daya ka Gusti Allah ieu urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di pasisir itu sehasta itu teman terkurang di jarahan telenya lamora sahanu mawa itu tangkal kayu segitu gedena geus basisi ditonton ku kabehan sanggeus ditonton cek sehasta itu guru ditonton engke ge lempang sorangan ka Caringin atuh balik kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya di Caringin Masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos sapi orang resep dapat itu jadi kiai rasanya bangun untuk menang letek itu orang gelut artinya hanya lagi lawan gelut lah ya cek sana dia ngomong lagi orangnya iya dilusupi ngomong di saya dan dirinya teger katanya Masya Allah kaserta aja mata inilah jahas dari atau bila gajian jadilah balok-balok mata memang di Lampung Selatan Lempang sorangan memang tak singhade etang masjid etang diberi ilham Gusti Allah seperti apa bentuknya ternyata horing di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus maraot jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung naon haji saya dipercis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilan jeung jumlah teu maraot teh geus sarua istimewa Masya Allah karim luar biasa itulah Asnawi keistimewaan anak di antara keistimewaan anak ini begitu masjid Banten dibangun dimusyawarahkan salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikan anak jini tohana masih ada keturunan di Banten siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat kurang mamun masjid can jadi mualaf balik ke Caringin dibentuklah panitia semester dibentuk terus mulai ngebangun masjid Caringin duit kayu hese nyana lampahan dari Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ke Lampung mau mai kudu ke Jakarta neangan duitnya di Lampung mana aya duit ilmu ulama ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga cenah-cenah besi mama boga kawau di Jakarta maning ka Jakarta cek Asnawi cadu masjid kudu nyopot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cek saya aya dipercayain kabehan masyarakat tapi nya nama inget ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngebangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu nah ieu mah besi rek nilu mangga besi henteu ge doa na bae
di harita langsung udunan tetapnya di Lampung Selatan udunan cukup sekali baik cek saya Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasilnya duit kukula dek di bawah teh dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ke Banten begitu dibuka bodag genahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain lirik tama pik kalau umat sama Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah ulama asok namati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot di Jakarta padahal mun manehanna lalampahan ke Jakarta saucap nyata yang ngomong kos kitu cadut masjid wali masjid Banten kudu dibangun kudu di Jakarta haram sama duitna mending di Lampung gua mau aja di Lampung duit mana tuh di Lampung kurang Lampung aja duit jangan duit kudu ke Lampung nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin pelila kadengi ayat kehuruan di Lampung boga murid waktu mana-mana ngajar di Lampung kehuruan orangnya nyana hungkul ningali mengadengi iwati mana-mana turunlah nyana kabak masjid Muhammad data di harapan masjid Caringin ayat bak nya didinya turun kuduna disimbrakeun parum disimbrakeun 3 kali parum dicaringin anu disimbret nak parum di Lampung Masya Allah tak orang yang bisa kos itu teh istimewa nah walaupun listrik kudu diceritakeun anu jelasna eta Syekh Nawawi berjuang luar biasa setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ramai-ramai Jepang harita anehin dasar Asnawi loba keanehan cuman kafir makas itu dibalik mengali keanehan yang jadi mata-mata akhirnya ditangkaplah si Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 5 tahun di penjara selama 3 tahun teureuh yang nama beki munajat ka Gusti Allah cak jangan nikmat kalau di penjara teh beki munajat ibadah teh sebab ulun halangan ieu ti diri deui jeung Gusti Allah ieu kan bingung Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero elpek lobaan padahal dikunci ketika datang tadinya pengurusna ningali si suruh kalau sorangan dirinya tadi itu lah asal ini sekian lain jelem banget ya berkalian bahaya ya itu luar biasa nah boga anak merana eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipkan kita teruskan pesantren kemudian nanti Kiai Haji Ahmad Khatibah tidinya langsung mana anak-anak dikeluarkan sanggasa dikeluarkan terus iya mereka asup ke Hizbullah tak berurang nyaho dimana kita maca Abdullah Cidahu asup ke Hizbullah seluruh santri asup ke Hizbullah saat kita dek melawan penjajah insan merdeka hari tadi berperang santri lebar korban lain dari Caringin diserang di Pandeglang lain 200.000 nukna bayonet para rakyat jadi syuhada didinya di Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan dan cerita model lantaran singkuring memilih dipotong-potong baik tahun 1800 gitu 90 tahun 1900 gitu 90 sabaraha eta tahun 1990 pupus anjeuna dikuburlah didinya di Basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna dijelas mah umurna 87 tahun anjeuna pupus muridna diantarana di Tangerang loba Allah ngejelaskeun tentang ahli-ahli negara
khususna kaum ahli Mekkah nu balang kawarah teu iman ka para utusan-utusanana anu balukarna kusebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh. Dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud. Kaum Kangjeng Nabi Nuh. Jeung nabi-nabi nu lainna anu teu percaya ka para nabi-nabina disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae. Eta teh jang percontohan-percontohan, jang itibar-itibar. Ketika negara mana bae kaumna teu nurut ka rasulna, telutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah. Konsepna hayang makmur, berlimpah ruah cara kamari. Hiji amanu, nomor kedua wat taqau, iman jeung taqwa. Masya Allah. Babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung takwa. Praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur sangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese. Titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut ieu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna. Kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uluy ti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in. Kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti kurang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia. Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian halana, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moralna geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neulean gambar X3 tarolol. Wari mah di HP-na teh geus masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kieu teh resep ulah ngomong ka aing. Kelanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP-na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel
sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuli rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang neuli di pengajian kos kieu mareke kopeah mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipiceun. Di kumaha deui coba ieu? Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarejadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon ngaran nu di Cikupa teh? Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang. Anu mabok-bukna beureum sabelah teh kapan anak urang. Anu mamawa awewe teh kapan anak urang. Hartina anak urang teh jelema muslim da teh. Moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Ieu moral bangsa teh geus kumaha? Geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh. Geus teu ngahiji ku ari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok. Di hareupeun imah ku ari mah judi, di hareupeun imah ku ari mah zina. Berarti moral geus parah jasa. Geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat, ku disalahkeun dua. Sinpani, dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa. Atuh komo umat. Endeu kumaha deui, tinggal kitu bae ulah ese-ese. Ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu. Henteu maksudna teu kasogok. Henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat mah bener lain lalagaan ya bener. Ya seetik ongkos mah masalah lah teu mah geus lah. Iya tuh baheula mah gravitasinya gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, di mana berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafit. Henteu tertarik geus mun urang nyebutkeun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teuing. Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang. Ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pamarentah rusak kiai rusak umat leuwih rusak. Pamarentah bener kiai bener umat bakal bener. Untung masih kene aya di hiji dua pamarentah nu rada bener hada ai bener jasa moal rada. Untung kiai deui lembur-lembur masih kae nu rada bener jasa memang geus hese rada berada. Nah ieu keur kuari moral bangsa geus kos kieu. Geus teu ngatur kuari. Geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi. Seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas. Ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat. Ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa. Terbuka ku ari mah teu puasa teh. Ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat. Ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina. Ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling. Berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman. Urang mah aman jasa. Nu mantak di dieu make bahasana ge afa amina ahlul qura. Maka apakah ngarasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna. Geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama.
ngarasa aman layat yahum tina datang nabasuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting bre Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pengajian ja geus kala luar maja paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV tisuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cak jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nyana beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teh hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh kararieu bae jadi TV teh